Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Prabu Surawisesa jeung lalampahanana mareungkeun pambaruntakan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Numutkeun naskah carita parahyangan. Prabu Surawisesa ngalakonan 15 kali paperangan pikeun mareungkeun pambaruntakan di jero wilayah kakawasaanna saperti nu kacaritakeun dina naskah CP Lari ka-20 ieu. XX disilihan inya ku Prabu Surawisesa, inya nu surup ka Padaren, Kasuran, Kadiran, Kuwamen. Rangrang 15 kalihan teu eleng, ngalakukeun balasariu. Artina, diganti enya eta ku Prabu Surawisesa, anu hilang di Padaren. Ratu Gagah Perkasa, tentu jeung Gede Wawanen. Perang 15 kalihan teu eleng, dina ngalampahan peperangan teh kakuatan belatna aya 1000 jiwa. Rangrang ka Kalapa Deung Arya Bura, rangrang ka Tanjung, rangrang ka Ancol Kiri, rangrang ka Wahanten Girang, rangrang ka Simpang, rangrang ka Gunung Batu, rangrang ka Saungagung, rangrang ka Rumbun, rangrang ka Gunung Banjar, rangrang ka Padang, rangrang ka Pangguakan, rangrang ka Muntur, rangrang ka Hanung, rangrang ka Pagerwesi, rangrang ka Medan Kahyangan. Artina, perang ka Kalapa jeung Arya Bura, perang ka Tanjung, perang ka Ancol Kiri, perang ka Wahanten Girang, perang ka Simpang, perang ka Gunung Batu, perang ka Saungagung, perang ka Rumbun, perang ka Gunung Banjar, perang ka Padang, perang ka Pangguakan, perang ka Muntur, perang ka Hanung, perang ka Pagerwesi, perang ka Medan Kahyangan. Ininya dipulang ka Pakuan Deui, nganten nunangunan Deui, pantek hanca di Buana. Lawas ieu Ratu 14 tahun. Artina, ininya pulang ka Pakuan Deui, nganten naunan Deui, Ratu Tilar Dinya, lawasna jadi Ratu 14 tahun. Raja bawahan Pajajaran berontak diantarana. 1. Arya Baru Arya Bura 2 Kalapa Dalem. 2. Basuraga di Tanjung. 3. Nyai Najri Rasati Ancol Kiri. 4. Adipati Suragana di Girang. 5. Arya Punggana di Gunung Batu. 6. Arya Zura di Simpang. 7. Ratu Hyang Banaspati di Saungagung. 8. Arya Sukarepi di 9. Adipati Patala di Padang. 10. Prabu Yasa Negara di Pangkuwakan. 11. Arya Wira Sakti dari Muntur. 12. Arya Senopati di Majaya di Haru. 13. Arya Wunugana di Pagerwesi. 14. Praja Maria di Medang Kahyangan Jen. 15. Prabu Walahar dari Gunung Banjar. Prabu Surawisesa minangka putra Prabu Jaya Dewata di Prameswarina naik Gentri Manik Mayang Sunda. Anjeunna oge dikaluarkeun prasasti Batu Tulis Bogor dina taun 1455 Cakan Mursina. Wangna Purwi Sakakala, Prabu Ratu Suraneku, Sriwastu Dia Winaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sering Sang Ratu Dewata. Punyan Yusuf Pakuan, Sipa anak Rahyang Dewa Niskala Saem, Sida Mokta Dingguna 3 Inen, Surahyang Niskala Wastuka N Cana Saem, Sida Mokta Kanisalarang. Yasian Inian Sakakala Gugunungan Nabalai Nian Samida.
yang hayang talagare nama Wijaya. Yasia, Misaka, Panca Pandawa Bali, Artina, Mugia, ia membuktikan tanda mikaiden ke almarhum Raja Ratu. Anjeunna diistrenan ku nami Raja Guru Dewata Prana. Diistrenan anjeunna ku nami Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Ratu Dewa. Nya anjeunna yang susukan Pakuan pikeun tatahana. Anjeunna putra Rahyang Dewa Niskala dipusarakan di Guna Tiga. Incu Rahyang Niskala Wastu Kancana dipusarakan di Nusa Larang. Anjeunna yang tanda pikeun mikaiden di hubungan. Luma balai pikeun lowong samida. Yang sahyang telagare nama Wijaya. Hijieun dina tahun Saka 1455 per 1533 M. Prabu Surawisesa Portugis nyebutna Ratu Samyam. Ngajian perjanjian jeung Portugis nu diseratkeun dina prasasti Padraudi Sunda Kelapa di tanggal 21 Agustus tahun 1522. Prabu Surawisesa jeung Prabu Jayadewata merupakan dua raja Sunda Pajajaran nu loba kacaritakeun dina naskah Sunda kuno jeung babat. Elwi Elwangan kurang tina beuhan, tabe pun.